dan daerah kingkang ngawatek aji malih warna ngawatek aji malih warna lir malam tu meraping api saci dohing metus sakat saping nyata Iya Lodrapati nyaeta leungit mudah-mudahan we dararamang ditumariti sadayana timalan yang wayahna euy saya coba salame ka ma mun aya sigareng omat kitu eta pangbayarkeun hutang ka tukang kredit geuning da manehna nu makena geus samak teh geuning ya eta we Pak nangka panggilan buruk ayeuna mah anu di kebon teh ala nangka saha keun bae nu batur oge permias berenun sepot lan wayahna bebereskeun nya engke tatangga urang ondangan urang salametan subadra hinar tina rupa-rupa panyakit sae ha urang-urangan udah kecu saha bagian ngadoana ade wirya nya da eta biasana ge ade wirya salaki si egot heuh nya teu naon atuh eta pun teu naon atawa Asyaf Rahmat datar Asyaf teh deui oh hayu atuh Ayo maju datang sobe Mamang gunungan Satu marah satu mati Sama marah pada Melayu gerakeun kategaan paeh maneh dayit ieu pansen kalau ieu ulu agat wa semuhun wa mah bade terasa ka itu atuh mangga wilujeng wa salame ka wa istri mangga Selamat di jalan wah aya oi lain karunya itu orang yang rek dipaehan wati rek timalan tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Hayu papatan patah perlayat sang bulan 14 tegenek sarang temalekmuk Balungbang timur jalan gede Sasapuanu ya mangsana ku kaula dipaehan timalan pinas tikar sayang tumampara ya hinji ieu patih nagara Giling Wesi nyata Lodrapati iya emut kana Purwa Daksina Purwa marang wiwitan Daksina wekasan emut kana Aji Halimunan tiasa ngaleungit lajeng digunakeun den nerah kingkang ngawatek Aji Kang Lineuwi ngawatek Aji Halimunan iya Raden Gatot Kaca leungiteun ieu musuh wes silaka kemana orang itu bieu silaka paman aya we kalemahanan teh nya cacak moncongok aing dijabah ieu dasar kudu panjang umur bagja itu tak daek ngulik pengarti teh aya we geuningan aduh kurang-kurang na tenang mah bieu batak geumpeur aing cilaka eta hebat anu ngaran Gatot Kaca teh teungeulanana waduh
Waduh, luar biasa orang Amarta. Tapi parendeneki moal pugag kaula pikeun lumampah nampi pancen tina lendra pikeun maling eta kembang cangkok Wijaya Kusuma kembang cangkok Winyamawar. Kabeneran geuning eta kembang teh aya dina leungeun Arjuna. Duh, kumaha akalna ieu? Oh, tunggu nih. Akalna aing carana maling kumaha ieu? Dah, cobi amutan bulan. Duh, sia. Naon ya? Kabeneran. Mangjalan juga aja. Aya jalan ku memuntaskan sa. Alah, beres. Monyet naik dibere roti. Aya dibere taraje. Taraje, bobok mangga gorowong gitu. Aduh. Bieu teh aya kapercayaan Arjuna ngaranna teh Semar. Anu hideung ngingki ge kitu balik cenah bejana melangkah pemajikanana inget wae. Sumohon. Petekel geuningan. Ieu sia dipake jalan wae. Dipake batu loncatan deui ieu mah. Jadi meureunnan lamun aing ngajadikeun Semar teh engke Semar bakal katudingan aing mah angere balik. Balik. Hihihi, ya cek aing oge kitu tah. Kumaha hirup kudu loba pangalaman teh. Kerja Boga pangabisa teh kitu mah. aing kabeneran bisa malih warni. Mancala Putra. Bisa Mancala Putra Mancala Putri. Dah. Ya. Lajeng wae ieu Lodrapati Ya hinggi. nyata ngagunakeun ilmu malih warna ngajadikeun wujud Semar Badranaya. Den daerah kingkang ngawatek aji malih warna. Ngawatek aji malih warna. Lir malam tu meraping api sacidohing metus sakat saping nyata. Ya hinggi. Ieu Lodrapati. Nyaeta leungit diri sayakti ilang warna nu sanyata. Jang ngelek jadi Semar Badranaya. Alah eta ku peracis ulah. Da kieu bentukna teh nya. Sumohon teh dipicen. Sorana nu teh kieu. Teh dipicen sasieun ulah. Alah sia. Benang kembang cangkok teh ku dewek aya nama Delejang. Kan cara Abuing kaca gening dawuh paman. Yap ka dieu kasep paralun paman. Sewu ulah janten benu. Naon laksa pun dados duka muga ulah jadi ngating penggali. Kumaha kuningakeun paman aya kajadian anu aneh. Kajadian naon eta orai teh barang bari ditugel janggana leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana orai dek dipayahan teh eueuh leungit ti malan ngaliang meureun da kedah jelas mami ngaliang pang jadi koreh ku putra Orai dedembit. kedah aya liangna eta di teteangan liang dipilarian nang teu aya. Aya yang kasir. Alakah menakan liang cucunguk nih. Aduh. Aya ge 4 liang dari liang sana. Kumaha atuh jangakeun sadaya-daya. Paman, kedah kumaha? Ade. Priyatna hati-hati waspada permana tinggal saring cing pageuh kancing saring set pageuh iket daun. Kalayan umumkeun ka warga masyarakat nagara lamun aya makhluk anu dicuriga wayahna buru-buru laporkeun ka nu berwajib sae
Pangapunten Nun. Ih. Itu gening Kakang Semar datang deui. Geus ngurunyung deui. Wih, gening ua. Aya nu tinggalin di kana. Wa, ulan. Pangalingi wa. Wa Semar paman. Bener. Kakang Semar. Ulan. Tadi naon, Pak? Ih, silakan ya. Wih, silakan naon. Paralun malum anu kasukun ninggalih nu di pamrih ayana. Sewu ulah jadi benu laksa pun dados duka muga ulah jadi rengating tunggalih nun. Naon Kang? Naon wa? Sadaya-daya bade ngarerepot. Pangapunten kaula nun pangrasa. Maha Bapak Cegeningan. Silakan ya, silakan naon. Katabrak lain. Atawa buuk abdi paeh. Ana tuh buuk waekeun bae paeh mah. Ieu, ngineung euy. Aya naon wa? Aya naon? Nembe oge dugi ka pasar naon teh pale ditu teh. Ai kitu. Pasar Ahad. Aya tatangga jisim abdi ngawartosan meuni huruha hareho. Naon cenah Pak? Saha teh tatangga teh euleuna saha teh poho deui aing mah. Nyi Isa. Weh. Saha atuh bejakeun? Nah naon? Ciapeuy. Lain. Simbep. Salakina. Ai kitu naon? Itu inung barudak cenah digugulung parantos 3 dinten. Aceuk Siti Ragen teu damang. Sumuhun nun. Alah, tobat ting mak. Ulu mak nya atuy. Tobat ai sigareng ka mana atunya? Aya kitu panyakit ayeuna mah. Heuh biasa inung siling sesok ditinggal-tinggalkeun ku deuk teh. Moal malaria mah kitu. Bah, boanya panyakit ayeuna kade ulah lalawara. Demam berdarah. Komo halodo gererek pinah kana usum ngiji. Nya. Rupa-rupa teh muntaber mah demam berdarah cing ati-ati we ah. Nya Terutama di barang tua. utamina mah dina barang tuang cak kade teh. Nya Ulang ada omat pingkeun mah anu berminyak teh ulah teh. seperti naon mah eta. Naon gorengan lain, naon drum, jariken. Kompor teh berminyak. Ada jelema gelo sih ieu mah. Kudu kanu kitu berminyak. Emang wadah minyak. Engke pingke lamun sia ngomong ulah ditanya antep we geura. Nya jeung ulah ditemalan da kitu ka ituna ge. Atuh Kang da resep ai teh mah. Ya ieu geus baru rucuhun naon ku aing teh naon. Eta kitu. Aceuk Siti Ragen teu damang sumuhun ayana. Bade kumawantun jisim abdi teh agan, bade kumawantun amuy. Tong bari ceurik atuh. Watir. Da geus jebrog. Era da teu pantes teu ceurik teh keune teu da mau biasana mudah-mudahan urang ngadoa ukur ikhtiar. Budak ceri kayang mangkunya Kang. Ari kitu naon Kakang Semar Manawi ieu mah Manawi. Naon? Da geuning tuang garwa ge damang. Ku eta kemang teh nun. Ya. Ieu mah bade. Namut kemang da moal alami panginten upami parantos sehat mah panginten abdi ka dieu deui uang sude nun. Tahan tos. Aduh.